Muhammad Kosasih ngaran kuring anu geus nelah sapopoe. Kuring digawe di SDN Ciberem genep. Sajabana ti tempat digawe teh nya sakaligus tempat kuring sare tiap peutingna. Harita kuring teu ngadon kos atawa ngadon ngontrak kusabab aya tempat anu disadiakeun keur kuring sare sapopoe. Nya kesempatan sarupa kitu teh dimanfaatkeun ku kuring. Malaur lamun kudu ngontrak imah atawa ngekos mah geus pasti kudu ngaluarkeun waragat anu lumayan. Pan ari aya tempat sarupa kitu mah waragad anu keur dipake ngontrak imah ku kuring disimpen jadi aya duit leuwih tina gaji bulanan. Sajabana ti kitu kuring oge geus teu kudu ngaluarkeun anggaran keur ongkos. Da puguh sapopoe kuring aya di sakola. Poe harita pas sore kuring kedatangan ku salah saurang babaturan anu geus lila teu panggih. Atuh puguh we ku sabab papada sono jadi uplek ngobrol pangalaman sewang-sewangan. Kadang anu jadi obrolan teh ngeunaan kahirupan anu keur dilampah. Malah dina obrolan eta batur kuring anu ngaranna Nanang semurada anu reuntas harepan. Nu jadi masalahna manehna tepi ka kiwari can boga pagawean anu matuh, nya can bisa usaha ngasilkeun duit siga anu sejen. Yeuh, sakapeung mah saya sok ngarasa ara ku kahirupan teh. Teu meunang kitu ari maneh ngomong teh. Nya atuh da, jauh kasih gabatur teh. Saya mah gawe anu matuh ge can boga. Sing sabar atuh. Can tepi waktuna meureun. Geus leuwih ti sabar, Kang. Kadang sok aya rasa siri ka batur anu sagala nyampak sagala aya. Yeuh, barengan ku kasabaran bari urang teu boleh ikhtiar. Barengan oge kudu'a ka Maha Anu Kuasa. Urang teh kan boga Allah. Da Allah mah moal hese ngarobah hiji rezeki jelema asal jelemana usaha.
Kuring jadi satengah mapatahan kananang anu hampir renggas harapan ku kahirupan. Ngan sigana wae omongan kuring jang manehna loba anu kahartieun. Sanggeus panjang lebar ngobrol mah Nanang pamit ka kuring rek ngadon balik. Eta oge dicandat supaya tebalik. Ngan sigana wae manehna oge rada kurang tumanina. Sabab kuringna oge mondok moek di sakola. Sabada magrib Nanang balik ke tempat kuring. Waktu magrib geus kaliwatan. Kaayaan di luar geus poek. Malah harita geus liwat di wanci Isa. Kuring boga kebiasaan lamun geus liwat wanci Isa, kuring tara terus sare. Tapi kuring ngahaja terus wiridan. Kuring sok ngawirid amalan-amalan ti guru ngaji baheula. Sarupa kitu teh nyata yalian supaya segala harapan anu dicita-citakeun ku kuring diijabah ku anu maha kawasa. Waktu dimanfaatkeun ku kuring tinimbang ngalakukeun hal-hal anu teu pararuguh. Nya ari dipake wirid mah sangkan anu dipiharep leuwih deukeut jeung anu maha kawasa. Sangkan leuwih ati-ati dina hirup teu ti kosewat kana lengkah anu salah. Kadang kuring dina wiridan teh sok tara nyaho waktu. Jadi kusabab biasa sok sanajan kuring diuk mang jam-jam sok tara karasa. Nyaho-nyaho teh geus tengah peuting. Jadi geus tuman meureun. Kuring kakarek bisa sare lamun geus liwat di tengah peuting. Tak kusabab kitu dina wanci peuting ku kuring dipake munajat kan maha kawasa. Basa kuring keur wiridan kadenge ku kuring teh salureun sakola siga aya nu ngagucrak-gucrak panto gerbang sakola. Nya kuring oge eureun heula. Kuring eureun ngawirid bisi di luar aya nu perlu ka kuring atawa si Nanang bisi balik deui datang ka dinya. Kuring keluar ti kamar muru ka gerbang sakola anu maksudna rek muka gerbang. Tapi nah atuh kuring jadi rada heran sabab di gerbang teh gendingan teh sasaha. Malah panto gerbang oge masih keneh rekep. Taya tapak-tapakna urut anu ngagucrak-gucrak kunci. Sakedapan mah kuring jadi ulang-ulang di gerbang sakola. Nah, saha atuh bieu teh nya? Da jelas atuh kadenge aya sorana. Moal kitu barudak iseng anu nggedoran pantau teh. Sanggeus jelas teh sasaha mah kuring oge asup deui ka jero. Kakarek oge kuring muka pantau ujuk-ujuk kadenge deui sora anu ngaheurikeun kana kunci gerbang teh.
atuh kuring teu waka langsung asup. Panasaran, kuring balik deui ka gerbang. Tapi anger keneh. Di gerbang sakola teh kawas tadi mimiti taya sasaha. Bari satengah gerendengan kuring balik deui. Maksudnya ke tempat kuring sare. Kejadian harita sanggeus aya di lawang pantok kamar. Kuring teu ngebatkeun asup ka jero. Ayeuna mah nu kadenge di gerbang sakola teh lain sora kunci anu diheureuikeun, tapi kadenge aya sora anu nyalukan ka kuring. Kuring apal kana eta sora. Sabab kadenge anu nyalukan ka kuring teh bet siga sora si Nanang. Kos, buka tuh kuncina. Mana eta teh? Nanang lain. Ditanya kitu ku kuring, si Nanang teu nembalan deui. Kuring oge teu talangke balik deui muruka gerbang. Geus pasti ayeuna mah anu aya di gerbang teh si Nanang. Tapi nah atuh kuring jadi ngerasa heran. Sabab di gerbang teh anger taya sasaha. Sok padahal cikeneh kadenge sora anu nyalukan teh sora si Nanang salah saurang batur kuring anu tadi berang datang kadinya. Mimiti kuring ngerasa tegarna hate ku ayana kejadian sarupa kitu. Geus pasti anu tadi ngagucrak-gucrak kunci jeung anu cikeneh kadenge aya sora anu nyalukan teh eta mah lain jalma biasa. Geus kitu mah kuring oge langsung asup deui ka jero. Bari teu loba teuing anu didenge ayeuna mah. Geus aya di jero, kuring langsung diuk bari neruskeun wiridan. Kuring diuk ujuk kadenge HP kuring disada. Nya langsung ku kuring diangkat. Sing horeng anu nelpon teh si Nanang. Nya dina telepon si Nanang nganuhunkeun kana panggeuingna ti kuring tadi basa beurang basa kuring ngobrol. Ngan basa ku kuring ditanyakeun ngeunaan manehna datang di kadinya cikeneh keukeuh si Nanang nolak. Mugo oge manehna tita tadi oge sanggeus nepungan kuring teh langsung ka imah. Sarta terus indit kemana-mana deui. Nya jelas keterangan ti si Nanang mah anu terumasa ngadatangan deui kuring. Kuring tambah ngerasa heran ku eta kejadian. Beuki we yakin yen anu sagala anu kadenge ku kuring teh dibalukarkeun ku makhluk goib atawa jin anu ngadon ngagoda ka kuring anu keur wiridan. Beres ngobrol dina telepon jeung si Nanang, kuring neruskeun di wiridan. Kuring wirid menekung mantengkeun ati kanu Maha Agung
ninggang geus aya kana setengah jamna kuring wiridan. Kadenge aya sora anu keketrok kana panto bari uluk salam. Ngadenge kitu mah kuring cengkat tina diuk. Bari terus muru panto. Sabab kadenge aya anu uluk salam teh. Kajadian deui nu matak heran keur kuring. Sok padahal jelas bieu sora anu uluk salam teh, tapi angger di luar teh betaya sasaha. Kuring asup deui bari terus neruskeun hanca nu keur dipigawe. Sabot kuring keur neruskeun ngahanca wirid, panto kadenge aya deui nu ngetrokan. Tapi keukeuh basa panto dibuka, angger teh sasaha. Pas anu katilu kali kejadian sarupa kitu, kuring bari neger-neger ngawani-wanikeun maneh. Pas aya anu keketrok kana panto bari uluk salam, kuring ngahaja teu cengkat tina diuk. Tapi kuring ngajawab salam bari diuk. Bari terus ngomong nita asup kan uluk salam. Waalaikumsalam. Mangga lebet wae. Pan anjeun mah bisa asup sok sanajan panto teu dibuka oge. Geus kuring cacarita sarupa kitu. Ujug karasa aya angin anu ngadeos asup ka jero. Malahan saterusna leungit angin. Ujug-ujug aya makhluk anu bungkeulekan di hareupeun kuring. Atuh kacida kuring reuasna ningali kitu teh. Pugu oge saha anu teu sieun atawa teu reuas. Sabab anu aya bungkeulekan di hareupeun kuring teh salah saeji makhluk anu jangkung badag. Ngan awakna pinuh ku bulu, bari jeung awak ngaleper. Kusabab geus kitu jadina kuring geus teu bisa majar kumaha. Meureun eta makhluk teh kaondang ku wirid kuring anu keur dipigawe. Bari sieun oge kuring teu wani ingkah ti hareupeun eta makhluk. Malah katinggalina leungeun eta makhluk ngagaramang nyekel kana leungeun kuring. Nampak leungeun kuring diusap-usap ku eta makhluk. Kuring dikitukeun teh cicing we tungkul bari teu wani tanggah ningali kana beungeutna eta makhluk lantaran kuring sieun. Kuring soak karasa leungeun eta makhluk anu keur ngusapan leungeun kuring teh meni nyecep tiis. Sageus 3 kali ngusap-usap nampak leungeun kuring, eta makhluk terus kadenge uluk salam deui ka kuring. Sanggeus dijawab salamna ku kuring mah, eta makhluk oge ngiles deui teu katinggali deui ku kuring. Ngilesna eta makhluk dibarengan ku sora angin anu ngadeos. Sanggeus aya kajadian sarupa kitu mah, kuring oge langsung ngagoler kana kasur. Kuring jadi ngerasa reuas kareudeuhnakeun. Nya meureun eta anu disebut jin teh. Nya sok sanajan wani oge keukeuh ari sieun jeung keueung mah karandapan ku kuring keur harita mah